Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslimun marfu'an. Imam Muslim tos ngariwayatkeun hadisna hadis marfu. Yatbaul mayita salasun, bakal nuturkeun ka mayit tilu. Yarji'u isnani wa yabqa wahidun, anu dua mah balik deui, anu hiji mah henteu didinya ngilu jeung mayit. Naon yatba'uhu? Ahlahu yatba'uhu, ahluhu nuturkeun ka eta mayit, keluarga mayit, wa maluhu jeung hartana eta mayit, wa amaluhu jeung amalna eta mayit. Jadi ketika mayit dimakamkeun eta dituturkeun ku tilu perkara. Kahiji dituturkeun ku keluarga, kadua dituturkeun ku harta, katilu dituturkeun ku emal, nganu dua mah balik deui. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga saenggeusna nepi kuburan beres dimakamkeun balik deui. Harta saenggeusna dibawa ka makam balik deui. Wa yabqa amaluhu, anu nyesa teh ngan sekedar amal. Jadi ketika urang maot ternyata keluarga ngan sebatas nyampe kuburan doang, beres dimakamkeun balik deui. Harta benda anu ku urang beurang peuting diteangan, ternyata urang geus dikuburkeun mah teu ngilu geuning, teu ngilu dikuburkeun. Terkecuali amal anu ku urang sok dilalaworakeun, ternyata anu nyesa mah anu maturan mah amal urang. Meungpeung urang hirup keneh, meungpeung sehat keneh, teangan amal kahadean jeung jaga engke urang dimakamkeun atawa dikuburkeun.